Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Rere Indika Putri Ardana, kelas 12 IPA tilu, sakola ti SMAN hiji Cikarang Barat. Di dieu kuring bakal ngademel es campur sareng versi kuring ngan ukur nganggo 3 buah, yaitu melon, naga, sareng alpukat. Mimiti urang nyiapkan melon, teras motong kana potongan-potongan alit nganggo pisau. 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한치 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라 빈틈 없이 너로 이어진 꿈에서 Sareng kuring motong kana panjang sapertos kieu. 숨이 멎을 것 같은 이 발끝 너만 사랑이 얌전된 그 순간 차가운 온기 가득하는 적 심장이 밟힌 듯해 끝없는 어둠을 삼킨 듯이 부서진 기억의 조각들이 복잡한 마음이 비워지지 않아 yeah, yeah. 내 눈물은 내가 다 가질게 널 원해 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너 Upami kitu, urang langsung nyandak isi alpukat. Upami sadayana buah parantos diteuteuk, maka urang langsung ngademel es campurna. Oke. Lebetkeun es batu dina mangkok anu tos disiapkeun. Teras tambahkeun buah melon, buah alpukat, 깊은 두 눈에 날 가둔 채 철없이 끝없이 속삭여줘 입가에 번지는 못다한 이야기 yeah, yeah. 어색하게 마주본 너와 나 낯설지만 익숙한 이 sareng akhirna buah naga. Teras tambih cai gula, sareng tambah susu supados langkung rasen. Siap tuang es campuran. Sareng sederhana biasa ngademel nyelirah tanpa kedah, ngageleuh di luar nalika usum panas atuh. Sepertina enak euy. Pengen coba. Kami aduk sareng siap dinikmati. Manis euy. Enak toh. Eta sadayana sareng hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.